Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darawang sadayana? Dina danget ayeuna urang bedar ngeunaan artikel teh nyaeta salah sahiji bab anu aya dina buku paket Panggelar Basa Sunda kelas 12 SMA SMK. Urang dikawitan wae atunya. Cik. Naon ari artikel? Anu terang teu. Jadi, artikel mangrupa karya tulis anu disusun pikeun ngabrehkeun pamadegan nu nulis kana hiji fakta, data, atau pamadegan batur dumasar kana runtuyan logika nu tangtu. Tah, terus pu naon wae ari ciri-ciri artikel? Nu kumaha ari artikel teh? Nyaeta kahiji ditulis kalayan asmana atau byline story. Kedua, ngandung gagasan aktual bisa wae kontroversial. Nu katilu, gagasan atawa ide nu ditepikeun kudu aya patalina jeung kapentingan rereana masyarakat nu macana. Nu kaopat, ditulis secara referensial kalawan visi intelektual. Nah, jadi kudu aya referensina oge. Jadi henteu ngan saukur asal nulis tapi kudu aya sumber berita na atau sumber materi na teh di mana. Terus anu kalima dipidangkeun. Tipenya dipidangkeun dina basa anu hirup, hegar, populer, tur komunikatif. Basa anu hirup teh kumaha? Jadi basa anu hirup teh nyaeta lamun misalkan urang maca teh, urang teh bakal miboga respon jiga kieu. Oh, kitunya ieu teh. Jadi kudu komunikatifnya seolah-olah artikel eta teh ngomong jeung pamaca. Terus anu kagenep singget tur tuntas. Jadi ulah panjang-panjang teuing tapi henteu beres. Jadi artikel mah kudu tepikeun ka tamat. Ulah aya artikel anu bersambung. Tapi kudu tamat. Terus anu pamungkas nyaeta anu terakhir aya orsinil atau asli. Jadi asli jieunnan manehanana, asli jieunnan hidup sorangan. Teu bisa neplak, teu bisa copy paste tinu karya batur. Ya, jadi kudu orsinil atau asli. Kartos ciri-ciri artikel. Ayeuna lajeng kana syarat-syarat nulis artikel. Kumaha syarat-syarat nulis artikel? Hiji, bahasa nu digunakan kudu jelas tur komunikatif. Sapertos tadi anu ku ibu dijelaskeun sataacana. Kedua, dirojong ku pamanggih ahli atawa data hasil panalungtikan. Jadi aya datana jika nu tadinya diga ciri-ciri nulis artikel kan aya referensial. Tah ieu hampir sami. Jadi referensina teh kudu aya dina pamanggih ahli atawa datana. Henteu ngan saukur nulis tapi kudu aya buktina. Anu katilu nyaeta temana kudu aktual. Jadi ulah imajinasi. Jadi seolah-olah tema misalkan kabakaran di kota Garut. Tapi da poe eta teh eueuh kabakaran. Tah eta teh nyaeta temana henteu aktual, temana henteu lumasar kana fakta nu aya. Kaopat, aya perkara nu dipedar kudu hal-hal nu penting tur aya mangpaatna keur nu maca atau ke pamaca. Jadi ulah tong kosong nyaring bunyinya ya. Anu kalima nyaeta kudu dimuat dina koran atau majalah. Anu kagenep kulantaran artikel mah dimuat dina media cetak atau cetak ngatang tu wae. Cara nulisna kudu dileuwikeun jeung aturan nu geus ditangtukeun ku redaktur koran atau majalahna. Jadi lamun misalkan hidup hoyong artikelna dimuat dina koran atau majalah, nyaeta kudu nulis saluyu jeung nu geus ditangtukeun ku perusahaan koran atau majalahna ku redakturna. Upamana wae panjang tulisan tara leuwih ti 3 sampai 4 kaca. Contohna. Terus tah di dia aya wanda artikel. Wanda artikel teh nyaeta aya 4. Nyaeta aya predikatif, eksploratif, deskriptif, jeung ekspansif. Ari predikatif hartina si pedaranana ngeunaan perkara anu can kajadian, dumasar, sawangan, atawa analisis pangarangna. Jadi predikatif ingat kata kuncina nyaeta anu can kungsi kajadian, can kungsi upami predikatif.
eksploratif mah nyaeta eusi pedarana lebet ku fakta-fakta anu luyu jeung sawangan pangarangna. Ingat kata kuncina lebet ku fakta-fakta. Upami predikatif can fungsi kajadian, upami eksploratif nyaeta lebet ku fakta-fakta. Anu katilu aya deskriptif. Deskriptif nyaeta eusi pedaranana ngagambarkeun hiji perkara atawa mangrupa pasoalan dina kahirupan. Jadi deskriptif mah nyaeta ngagambarkeun hiji perkara dumasar kana perkara nu aya dina kahirupan nya. Terus nu kaopat nu terakhir aya ekspansif. Naon ari ekspansif? Ari ekspansif mah nyaeta eusi pedaranana ngajentrekeun atawa ngecaskeun kana hiji perkara ka pamaca dumasar kana pamadegan pangarangna. Ya, sekali deui inget kata kuncina. Lamun misalkan engke boh bilih aya soal-soal atawa hidup bade nulis artikel, ya asa babaraha wanda artikelnya aya 4. Upami predikatif nyaeta hiji kuncina can kungsi kajadian, eksploratif lebet ku fakta-fakta anu luyu jeung sawangan pangarangna, deskriptif nyaeta ngagambarkeun hiji perkara, ekspansif nyaeta ngajentrekeun hiji perkara. Ibu nah ieu asa sami antara ekspansif sareng deskriptif. Ieu ngagambarkeun, ieu ngajentrekeun. Sapertos tadi nu ibu tos dibejar-beaskeun, upami deskriptif mah nyaeta ngagambarkeun hiji perkara anu mangrupa pasoalan dina kahirupan. Ingat, pasoalan dina kahirupan deskriptif. Upami ekspansif nyaeta ngajentrekeun hiji perkara dumasar kana gambaran pangarangna. Ingat, dumasar kana gambaran pangarangna. Kartos kumaha padika maca artikel? Tah ieu aya sawatara aturan dina maca artikel. Kahiji, baca heula sakali ti mimiti judul nepi ka tamat. Kadua, mun can pati ngarti kana eusina, baca sakali deui. Katilu, catetkeun hal-hal penting tina eusi artikel. Kaopat, mun perlu catetkeun deui saha wae ahli anu dicutat dina eta artikel. Jeung terakhir, jieun ringkesanana tina artikel anu dibaca. Nah, eta padika maca artikel supados hidup henteu gampang poho dina maca artikel. Terus naon wae adegan dina nulis artikel? Adegan dina nulis artikel nyaeta aya 4, aya judul, aya alinea bubuka, aya alinea panandes atawa waruga eusi, aya alinea pamungkas atanapi panutupna. Lajeng tah ieu aya lengkah-lengkah dina nulis artikel. Omatnya regepkeun, bandungan, pahami. Ieu dina lengkah-lengkah nulis artikelnya kahiji dina milih tema teh naha, tema teh bade seni, budaya atanapi sajarah contohna teh nya. Terus milih judul, misalkan dina sajarah abi misalkan kedah nangtoskeun judul naonnya nu ngeunaan sajarah. Tapi dina judul teh ulah misalkan sakecap, jika misalkan sajarah Pasundan. Tapi kedah 3 sampai 5 kecap lah singget tur jelas. Contohna Sri Baduga Maharaja Raja Sunda tahun 1482 nepi ka 1521. Contohna judulna kitu. Anu matak ngirup pamaca sangkan hayang macanya milih judul teh. Kan misalkan ieu sajarah Raja Sunda ieu di Maharaja, di Baduga Maharaja kudu maca. Lah kitu kudu aya karesep kitu kudu aya nya niat hayang maca pamaca teh. Terus aya nyusun alinea awal, nyusun alinea bubuka, terus aya di dieu nyusun alinea panandas atau eusi waruga, terus ngolah gaya nulis. Hidup selaku pengarang kudu boga gaya nulisna masing-masing. Terus aya nyungsi data atau rujukan, tak iman dumasar kana pamadegan ahli atau sawatara data nu aya nu nyampak. Terus aya nyindekeun pamadegan dina alinea pamungkas. Nyindekeun teh nyaeta masihan kesimpulan pengarang dina alinea panutup. Terus aya rungsung atau ngedit tulisan. Terus tinggal ngirimkeun tulisan ka redaktur majalah atanapi koran. Lajeng enak ngaguar alinea paragraf. Dina alinea aya 3. Ari paragraf teh
sok disebut alinea dina Sunda manya aya deduktif, aya induktif, aya campuran. Ari deduktif nyaeta alinea anu kalimah jeung pikiran utamana aya di awal alinea atau paragraf. Jadi kalimah jeung pikiran utamana aya di awal alinea. Alinea induktif nyaeta alinea anu kalimah jeung pikiran utamana aya di tungtung alinea atau paragraf. Jadi upami deduktif tadi naon? Kalimah jeung pikiran utamana aya di awal paragraf, upami ieu aya di tungtung paragraf. Upami campuran nyaeta alinea anu kalimah jeung pikiran utamana aya di awal jeung di tungtung alinea atau paragraf. Tah, terus aya deui dumasar kana cara ngebrehkeun eusina alinea atau paragraf teh ieu tipe teh aya 4 rupa anu disingkat ADN. Ari ADN teh argumentasi, deskripsi, eksposisi, jeung narasi. Naon ari alinea argumentasi? Alinea argumentasi nyaeta alinea anu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener hentena hiji perkara dumasar kana alasan anu kuat dumasar fakta. Jadi argumentasi mah nyaeta perkara anu bener hentena dumasar fakta. Ieu terang debat tah debatnya nyaeta nggunakeun dina argumentasi. Jadi silih tempas mana nu bener mana nu henteu dumasar kana fakta nu aya ieu argumentasi. Ieu deskripsi nyaeta alinea anu eusina ngadadarkeun atawa ngebrehkeun kagiatan indra minangka hasil pangalamanana kalayan klik. Jadi deskripsi mah nyaeta ngagambarkeun hiji perkara atawa hiji kagiatan. Jadi upami alinea eksposisi nyaeta alinea anu eusina ngajentrekeun tur medar hiji objek prosesna tujuanna pikeun ngajembarkeun pangawuruh nu maca. Kulantaran sok ngagambarkeun hiji proses kalayan ngaruntuy sakepeung sok disebut paragraf prosedural. Siga contona tata cara misalkan masak jengkol balado tah ieu ngagunakeun alinea eksposisi. Terus aya nu terakhir nyaeta aya alinea narasi. Alinea narasi nyaeta eusina ngebrehkeun lumangsungna peristiwa atawa kajadian boh sifatna nyata atawa rekaan. Ukituna paragraf narasi mah eusina bisa faktual bisa oge fiksional. Paragraf faktual contohna wae biografi atau autobiografi, sedangkan paragraf fiksional contoh karya sastrana nyaeta aya carpon, novel, dongeng jeung sajentrena eta fiksionalnya. Kartos. Tah upami kartos pek ayeuna hidup nyieun hiji artikel nu temana ngeunaan seni, budaya atau sajarah Sunda. Judulna bebas, mangga ieu mah mung temana hungkul anu ditangtukeun ku ibu teh. Mangga hidup nulis artikel saluyu jeung lengkah-lengkah nu tadi ku ibu atos di bijiriweaskeun sataacana. Omat judulna anu menarik nya nu sangkan ngirut pamaca teras dikumpulkeunna Minggu Payun. Nuhun sataacana upami anu bade ditaroskeun tiasa langsung lewat PC atau di Japri dina WA ibu. Hatur nuhun sataacana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.